sapi. Oh, sahat didinya mah yuk. Calik. Jauh lah tuh. Ah, calik. Calik. Jauh lah yuk. Oh, yuk. Wah, Mana sapi? Oh, nya. Sapi teh bener di jengkol. Lintuh teh. Cakat tangan Pak Ustadz Encu. Oh, duh, kata apa? Tapi kocrak kan. Nah, iya dia mau ya calik. Sini kasih kita kira blok. Hah, sanes. Sanes si Gatumila. Nah, blok. Hah? Kasih dong. Si Gasir. Masih aja. Ayo Apip di mana si Apip? Ayo. Mau yo, Apip di mana cina mau yo? Nomor wae si Apip. Hei. Merasa berangkat mau yo teh. 10 angka. Aduh. Ah. Gatek mah teu bisaeun masang nomorna Mang Oyo, elehan wae. Tah ka Mang Oyo menta. Ayo, seberapa aing nomor elehan wae mau yo yo. Aduh aing mah. Salapan cucu ya. Ada keluar sabaraha? 50. 50 jauh. Buka wari. Aduh, nomor ki. Dan mama gede. Alhamdulillah. Buruhna diusir kamarinya. Aduh. Lain. Apa? Oh, kamari mah keur kaasupan meureun kamari mah keur kaasupan jadi diusir. Ma ge rek nyamper teh asa-asa. Rokok anjing. Ma teh rek nyamper ka Mang Atek teh asa-asa sieun diusir. Ayo huturna cara mandi goblok eta hutu eta 3 tumila. Kuntung mah mandi sapoe teh 2 kali. Oh, nya. Penting jeung isuk-isuk. Hah? Siapa suk-suk teh kieu goblok. Kumaha aing we. Goblok 3 kali anjing. Matek Batu pamaji kaca 4 kali mandi teh. Matek tong dibalik atuh mah nya aya awak disikat dari huntu. Ya, kayak kupal alon. Huntu mandian aya awak disikat. Ada Matek Mang Oyo pada ke Syapip. Syapip. Oh, cerak euy orang Cijengko. Orang Cijengko Syapip teh. Lain si Apip mah orang Majalengka. Orang Cijengko goblok. Di dia meuli imah. Semirana. Ulah karunya istrina Matek mah kumaha. Pak Adina sia sa. Sikar. Mate. Orang ngawinkeun Ma Ateknya. Di naon di domba? Lain jeung domba Matek mah osok suudon wae. Dicareuh. Lain jeung care. Naon? Matek mah nih ka Cida dikawinkeun jeung domba, jeung caro. Domba kuring di mandian ku kuring. Tai. Domba mah gede teh jeung marmol. Ya anjing. Gambak ai mah sieun diusir euy ku Atek Kan contohna begini hate. Ya Hari punah, malam minggu ka mana malam minggu punah. erek nyukuran Mang Atek geus panjang eta rambut. Kewek goblok di Senin. Mangga. Soalna geus panjang Mang Atek. Kewek goblok atuh. Ari Mang Ama rugi Rugi naon, rugi belakok. lain. Kunaon? Ari batur dicukuran ku Mang Aa, ari Mang Aa umur nyukuran. Ini ku ganti oli. Lain kali. Mang Atek bisa nyukuran Mang Aa. Bisa. Rugi Mang Aa mah Ya, bapak. kayak kursi lo banyak dek. Entah aja ku sireum. Itu mira. Ulah bau. Masia. Mun erek mah ku tai gajah. Kata mau tuh titip puspa. Nah, Titipus. Eta teh berita. orang di itu Jakarta. Wade wargi Ada mau tuh titip puspa. Eta teh wargi Mang Atek kenehnya. Iya. Saha ge wargi jeung Mang Atek. Artis goblok kita teh. Berarti anu gelo ge wargi Mang Atek. Bawa Orang jeung sia. Lain kecuali Maa wargi Mang Atek sana. Lain. Duh Ya bagong. goreng wae Maa. Namun aja gak tumila, aing tumila sarua dari tumila. Atuh diadu. Jadi nanti di puspa. Oh. Puspa jeung puspa, jadi belakok, jadi puspa. Matek da Maa teu apa kabar eta? Kopinya saya teh anjing atuh. Oh nya sok. Kitu genit Matek. Sudah deh. Hei, Palaur euy. ada susu.